Aksamul iftar arbaatun ari bagian buka aya opat hiji maya zamu fil qada wal fidyah nomor kahiji aya nu wajib qada nya wajib fidyah dua hiji al iftar li khaufin ala ghairi buka lantaran ngarempanan batur nya wajib qada nya wajib fidyah. Ieu mah awewe di bulan Ramadan nyusuan nyana teh mun bari puasa ge bisa ngan biasana bari puasa susu kurang cai atawa hambar geus orok teu daekeun nyusu ceurik bae lah cak si sarwiti teh kuat mah kuat ngandek buka bae demi anak kudede jeung nyaahnya anak ka anak nyana di bulan Ramadan buka ta ieu bukana ngarempanan ka anak beusi gering lah beusi muriang lah ta eta engke nyana nya wajib qada nya wajib fidyah nya wajib qada nya wajib fidyah. Urang keur lempang aya jelema di luhur tangkal kalapa ka luhur henteu ka handap henteu naik tanggal kalapa ka luhur teu kuat ka handap besi ragag nyana teh ceurik di tengah-tengah tanggal kalapa eta kan eta ka luhur ja nyeberangan itu teu kuat karena paruasana morosot ya gula mah tulungan nah ieu urang deuk nulungannya na ge sarua sebab tangkal kalapana ieu teh 40 meter wara ieu tangkal kalapa jadi nyana di 20 meter urang teh nulungannya na teh ieu keur puasa sarua bae nah ieu urang buka puasa nulungannya na buka heula urang puasa lantaran ieu korban duanana ieu urang bari puasa teu kuat aing ka luhur ngan lamun diantepkeun nyana ragag urang tulungan ka luhur ku urang dipapak urangna buka heula bukana urang nulungan batur wajib qada wajib fidyah. Nomor kahiji nomor kedua al-iftar ma taghiri qada'in ma imkaniyati Ramadan ahor buka disertai ngairkeun qada bari manehanana imkan sehingga datang ka Ramadan deui ta eta teh njana nya wajib qada nya wajib fidyah. Zaid tahun kamari boga kodoanen kemudian datang ka tahun ieu can kapuasaan datang ka Ramadan deui can puasa pada eta teh wajib qada nya engke sawal ka ditu nya wajib qada nya wajib fidyah. Qadana mah tetep bae lamun manehanana qadaanana 2 poe fidyahna mun kakaraksa tahun ieu hiji berarti saleter sapoe saleter 2 poe 2 leter datang ke tahun berikutnya terus tahun hareup encan ka qadaan keneh bae encan ka qadaan keneh bae berarti ka 2 tahun tetep bae qadana mah 2 poe bae ngan fidyahna berarti tambahan mun satahun jadi hiji-hiji lamun 2 tahun berarti 2 ieu mah kasimpulanana pan baheula ieu mah urut keur ngora di Jakarta teu puasa jadi kuari teh dihitung teh geus 15 tahun geus 15 tahun urut gabajidor di Jakarta kuari sadar geus kolot jadi baheula boga qadaaneun 2 poe lain 2 poe sabulan teu puasa sabulan teu puasa kuari jarakna geus 15 tahun berarti sabulan teh 30 poe sapoena saleter kuari geus 15 poe 15 tahun berarti sapoe 15 liter kali 30 berapa kali 30 gegeraan kos hitung hutang bae angel jadi berarti 450 kali 15
berapa 45 bener ente sih yang hitung itu. Nah ai kodona mah tetep 2 poe ngan beasna fidyah. Nah kemudian gitu nomor kedua maya zamu fil qadadunal fidyah. Eta masalah eta tadi tak loba datang ka kula simba anu nyana nyusuan karena anak. Kiai saya mau bayar fidyah sama Pak Kiai. Fidyah apa? Saya nggak puasa katanya bulan Ramadan. Oh iya fidyah berapa hari sebulan? Jadi berapa liter 30. Kodonya udah emang wajib kodo Pak Kiai. Wah iya udah. Iya. Katanya fidyah doang. Tah eta jadi nyana meureun ngadenge fidyah doang. Ai kodona henteu. Itu sering itu masih mbak-mbak sering. Jadi si mbak-mbak mapan kurang ngaji. Ai urang Cilongok mah nya fidyah henteu nya kodo henteu. Leuwih parah tuh. Jadi nya wajib fidyah, nya wajib kodo, nya wajib fidyah. Nomor kedua mayazamu fil qadadunal fidyah wajib kodo teu kudu fidyah. Ieu mah okos mugma alaih teh jelema ayan wajib kodo teu kudu fid. Iya wa salisu mayazamu fil fidyah dunal kodo wajib fidyah teu kudu kodo. Sahaya syekhun kabir aki-aki umur geus 80 tahun 90 tahun anu nya nama diajakan ngobrol ku urang ai sia saha ku anakna aya aki-aki aduh ke ngobrol deui urang geus ngobrol tadi taju urang keluar aya baru 10 menit kadinya deui sasalaman deui jeung nyana ngobrol deui sia saha cak yana teh. Wah ya aki-aki brengsek ge kos. Tah ieu kos kieu wajib fidyah teu wajib qada. Geus harapan di mana kos kieu Mas. Geus harapan ieu mah. Ka pamajikan ge kitu ke Noel nyana. Tunang karak biasa pamajikanna ge. Menang 10 menit Noel deui. Cek pemajikan, hei, kakak ge cikeneh, ilah, kamari, tamah. Jadi lo pohon jasa, masya Allah. Nah, iya wajib fidyah, wajib qada. Fidyah lagi poe eta bae asal maghrib bikeun poe isuk bawa waka ke isuk maghrib bikeun terus bae unggal poe sapoe saleter kubaca na kiai lamun disabulaneun bae riba ulah lamun endek atuh teu nanaon ngan besi rugi maksudna besi rugi kumaha besi nyana menang 10 poe paeh kan rugi 20 liter teh ka ditu. Ayo mesti carita ya cari sodakokeun we sekaligus atuh masalah nya jadi urang mah teh emang barahan ieu. Sebenarnya di Indonesia mah sangat luar biasa ese jaritakeun bangsa Indonesia mah. Hartina bener-bener tawadu, bener-bener kitu laleuleus hate. Di urang mah lain lalagaan, urang lamun dulu di Timur Tengah, deredegna jeung segala rupan. Di urang mah salah dihampura bae, pejabat salah dihampura bae, dulur salah dihampura bae, gede hampura. Mantak pohara orang luar negeri, orang Timur Tengah, orang Amerika, Eropa, dulu Indonesia gak kagetin. Sebab kunaon sih tilok mararah orang Indonesia. Masya Allah. Laleles nararmah di Mekah paling diakui, di Mekah paling diakui ke orang Arab, paling sopan orang Indonesia, elehan orang Indonesia. Nggak sepokoknya mual ayah baik, mual ayah di dunia kos orang Indonesia. Beneran ini malain lalagaan, orang luar negeri mah tuh menang salah seetik, sukat sikut baik. Di orang nggak ayah hiji.